Kita berada di jalan Pelabuhan 2 nih bersama Pak Roy. Naon Pak, sudah buat naon? Oh abieu balik deui eta teh waktu itu teh ka dieu si eta teh rek nyopot keramik 3 dus balik deui sekalian jeung paralon geus kitu aya nu balanya tambahan deui kitu. Heeh. Nepi-nepi atuh. Heeh, di eta teh geus tepi ka ditu. Kita balik deui cenah kalian anu kurang pene ka toko teh. Eta teh geus ngirim eta teh ka toko heula. Adenge mah. Oh iya, nanti ada dia motornya. Seven. Kabutan. Oh iya, dia na bengkel. Pada jauh bengkel.